warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing mitra sadaya tepang deui sareng cingkuring Fitri Wulandari dina program Warta 18. Sabaraha warta anu lebet ka Warta 18 baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun iber salengkepna. Inisial PA nyaeta siswa nu maot lantaran bunuh diri. Sabab manehna stres alatan guling. Hal eta ditepikeun ku rerencangan caketna poe Senen 18 Februari 2024. Sate acan anjeunna maot, manehna sempet ngobrol dina WA sareng rerencangan caketna. Sanajan kitu, catan anu aya kaitanna sareng maotna PA kasebar luas di medsos. Dina tangkapan layar HP rerencanganna, PA ngaku stres sareng depresi lantaran dibuli babaturan sasakolana. Sabab eta, PA ngalakukeun bunuh diri. Katempo oge rerencanganna tos ngalarang PA, mung PA tetep wae bunuh diri. Sareng oge anjeunna tos nunjukkeun foto bari mawa peso. Salain eta, jajaran Polsek Beber tos ngalakukeun olah TKP di tanggal 18 Februari 2024. Tinu olah TKP, polisi manggihan peso anu jadi alat bantu sorangan, jeung polisi oge mariksa sanksi dinu pihak kuluargi sareng rerencanganana. Ayeuna urang mulih kawina Windari anu atos aya di TKP. Mangga kawina disanggakeun. Mun Fitri abdi atos di TKP sareng salah sahiji saksi dina kasus ieu. Sareng saha ieu teh? Ais Nopitasari, Kenal naon anjeun ka inisial PA? abdi teh rerencanganna. Tiasa henteu Ais nyarita kumaha kronologi PA bunuh diri? Jadi sate acana PA bunuh diri teh, anjeunna sempat nga-WA ka abdi. Saurna anjeunna teu kiat ku masalah anu anjeunna alami. Janten anjeunna teh depresi. Tah sontana abdi teh nuju di bumi. Anjeunna nga-WA ngirimkeun foto peso. Telami didinya ngadangu anjeunna bunuh diri. Kumaha tanggapan Ais kana kasus ieu teh? Ya muga-muga diterima amal ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun Ais kana waktosna. Sami-sami. Mung sakitu ti abi, mulih deui ka Fitri Wulandari di studio. Hatur nuhun kawina. Ayeuna mulih ka wartawan tari anu atos aya di TKP sareng inohongna ka Polsek Beber. Katari mangga disanggakeun. Nuhun Fitri abdi di dieu tos aya di TKP sareng Bapak Rizal sareng Bapak Burhan salaku inohong Polsek Beber. Kumaha Bapak penyelidikan kasus PA anu bunuh diri? Nya dina kasus ieu korban bada diotopsi meh kanyahoan motif si korban nepi ka bunuh diri. Terus mun tos kanyahoan motif-motifna kepolisian bade ngungkit-ngungkit bukti anu nyangkut paut sareng bunuh dirina si inisial PA. Salajengna diproses kumaha anu tos diatur undang-undang. Hatur nuhun Bapak kana pangartosanana. Sami-sami. Salajengna Kak Fitri anu di studio. Pamirsa mung sakitu hidangan warta dina dangdeut ayeuna ngawakilan Ayus Pangampi Warta 18. Simkuring Fitri Wulandari seja amit mungkur amit mundur. Hapunten dina sadaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.